alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Ka Gusti Allah orang jadi ustad jadi kiai loba nu ngahina loba nu henteu kudu dilawan ku sungut. Ya Allah abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana nyanggakeun ieu mah ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya na jadi titahna ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu musluk Gusti imannya nama supaya sadar be nu tadina judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mantap daratang henteu didoakeun kieu tek modal gitu tapi tek musluk gitu atuh lain kiai ku nafsu tah mah dititah dakwah ge ngapa bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh kuari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu matak doana para wali mah tengah penting lain jang sorangan lain cara haji pudolia goni ya goni agnini jang sorangan bae aja tetangga mah miskin ge blon teh coba tah eta geus kitu jang sorangan bae atuh lain kitu ye muslimin muslimat Gusti agisni ya mugisu ya gausa ya gausa ya gausa Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'ti wa manil ladzi istaghfaraka falam taghfirhu ya gausa ya gausa ya gausa agisni ya Allah ya mugisu wahdini hidayatan min indika waqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana waghfir lana wali abaina wali ajdadina wali ummahatina wali auladina wali jironina doa teh KKBH di hakil Qur'anil Azim war Rasulil Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin henteu jang sorangan hampura Gusti abdi bapak abdi emak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi kawauh abdi sadayana Gusti pangcageurkeun abdi pangcageurkeun emak abdi bapak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi sadayana kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina malah kadang-kadang kasorangan mah henteu kasorangan mah henteu nu mantap doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah urang mah teu memperhatikeun tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara coba ge qalu lan nu'minata nutamislama utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu tadi Ba'utiya Rasulullah kabladiana Allahu a'lamu makan bahasa a'lamu di dinya teh ceuk ahlina mun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun maf'ul mah kapan hayasu mah dzarab mun ku urang di mana dzarab teh kapan di mana maude teh lamun dikatus Allah keun mah bakalna urang pagedrug mentak Allahu a'lamu hayasu rizjalu di salah hayasuna nu deuk diroba apa a'lamuna mun digedruk-gedrukeun teh bahasa-bahasa teh hese tara aya a'lamu ngahareupan haesu sebab haesu mah dzarab panjang geus mah ka ditu mah nu ngaji ge puyeng komo teu ngaji tapi ieu istimewa nah nu mentak ieu aya doa nu pohara jasangan ieu doa insyaallah engke dipotokopina moal kuari ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ieu mah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'tihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu fala wa manil ladzi tawakkala 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugisu terus lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalnya ngadoa geus isuk-isuk datang aya bae di hareup
Urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup jiban ieu urang aya ieu we ditanya teh orang edan sugan teh bener ijabah masyaallah tah eta kos kitu tah doa teh pohara ka Allah menta lain jang sorangan menta tulungna diri tapi jang batur gitulah para wali Allah nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat anu zina datang ka kiai nu ikhlas mah coba abdi zina kudu kumaha sebabnya nana tilok nyumpahan ngeuk ngabebener doana ge ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi nya da bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna nyangakeun sadaya-daya Gusti jan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hati nama jah henteu asli nurani nama moal henteu si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak tah mangke atuh si ibom teu sadar nyangakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar sanu nyadarkeun Gusti Allah aja urang nangaku nang urang ulah asal ngaku ka hijab deui asa tuh doa aing tuh aing teh mun puasana ge aing teu reun hijab deui bae ulah aku kabeh nang Allah nang urang harokat wa sakanat kabeh menang Allah kabeh ge eueuh nu menang urang asal urang ngaku menang urang cilaka urang mah sakadar tugaskeun titipan ilmu titipan tanaga dititipan omong sampaikeun anu bakal mere hidayah mah lain kiai lain wali lain nabi Allah iyalah anu can parati asa nang urang we kabeh ge hijab beuki kandal ilmu beuki loba hijab beuki kandal mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kukumaha ge dan mantak make mata hate teu kabita neuleuh bangunan anu sebab mun make neuleuh ieu panas sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok 2 tingkat majlis bagus aing henteu je ulah sambatkan ya ja sarua ngadahar sangu geus pokona mah main pakong heula aing jajan kukumaha mah eta make ieu mah teu cilaka aing mah pokona mah aing mah ceramah heula moal kang urusan santri kayak negeun pondok kalau geus boga pondok boga majlis kakarak aing mah ngaji istiqomah salah lain gitu neuk nanaonan persaingan di nu kos neuleuna ulah make nu ieu tapi make karak rapi acul-anculan batur iya tuh tenang bae nu ancul-anculan can puguh deket jeung Allah urang mah nu isuk-isuk ka masjid Allah salat duha batur teu kaburu salat duha urang Allah ditanya ngaji salat naon lah salat naon bae atuh pokona lain kitu aja nu puguh atuh henteu ieu mah nyeri hate bae batur ka mamana aing henteu mending aing mah salat bae tah salat teu beres kamu ngaji pelampiasan aya ge baheula di Irak Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae kadua kapapanggil bae ku raja hajunya nama didenge ku raja urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bae sepakat nyana nipu Abu Nawas ayo tipu urang ajak leuleumpangan nyana lah pokona coba sedangkan Abu Nawas mah kadeuleuna teh puasa nyana mah dahar unggal kadeule di warung kopi ngopi unggal kadeule restoran di warteg dahar sedangkan pan ieu mah Kristen mah ya ahli tapa nyana mah Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge paling sacomot da com ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh ahli tapa teu meunang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa nya nama puasana ge geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep 20 genep jam
ahli apa ti ditunai mengkos gitu. Dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur. Begitu datang ka pastur aya naon marup? Lain kula maneuleuk kamulyaan ente hebat amat ieu. Apakah boga pagawean naon? Eueuh deui. Cak pastur teh lain urusan naon, urusan dahar doang. Ai kitu kula mah sapoe sapentingan 3 huap doang. Geus disadiakeun 3 huap, leuwih 3 huap anti kula mah. Nu mantep jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapak tuh. Dongeng marupil kurhi kos kitu nu mantep ki marupil kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur. Pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana. Oh berarti di dieu ieu aya kamulyaan. Padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulya. Nah, ieu mah Bunawas. Urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna. Oke, Buddha ahli tapa, Hindu ahli tapa, yoga teatah, kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa. Tinggal Abu Nawas teh beuki dahar. Datang ka Abu Nawas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Urang ayeuna mah ningkatkeun dakwah masing-masing agama. Kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahan anak urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan. Urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna. Kumaha tah Abu Nawas setuju teh? Ya tuh oke bae sakieu. Oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas tuh kula mah siap bae. Iraha berangkat Abu Nawas. Ya tuh dek kuari ge masalah. Cakiana. Isuk lah, ayo. Isuk. Lamun isuk cek Abu Nawas, ke urang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya. Geus mulai Abu Nawas mah. Geus aya di warung kopi kene kopi bari nungguan. Bener daratang isuk-isuk. Geus butik teh. Beteng atuh geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam. Oh, ngaharewas gampang ditipuna ya lelah kaja nu. Ya, berangkat lempang datang ke Zohor masing-masing anu Zohor anu tente kumaha agamana we datang ke asar. Abu Nawas lapar. Ieu urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar. Oh kami mah keur paruasa. Oh puasa. Ieu puasa. Nu ieu nu saurang puasa jadi opatan. Agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat. Kula mah teu puasa cek Abu Nawas. Nek dahar teu meunang, urang kudu seragam. Sebab ieu dalam rangka perjalanan, jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh, lamun urang teu dahar kabeh. Cek Abu Nawas oke geus sakiana teh. Oke bae tapi geus rada kicep-kicepan urang. Cek aing teu kuat. Teu kuat benar-benar teu kuat teh. Ini datang jam 4:30 teh noel deui. Kieu. Dahar nama tetap engketas maghrib dengan persiapan kuari. Jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang neuli dahar. Oke teh. Wah eta mah oke cenah tuh kos gitu. Bagus teh solusi terbaik teman cenah. Ya, geus gerti heula bae. Abu Nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bawa ieu teh henteu bawa ongkos minta jeung beli sangu. Akhirnya diberi ke masyarakat belilah 4 bungkus diudag ku Abu Nawas air. Datanglah ka jam genep. Begitu datang ke jam genep disangkakan buka, ternyata puasa itu macan wayah buka. Nu kecen Abu Nawas ieu mah bukana kami mah jam 1. Hah? Jam 1. Ente jarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh. Atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar. Ya ieu menang minta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh heula teu bisa Abu Nawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tadina geus ditipu ya Abu Nawas maksudna supaya lelah sebab nyana teh kapake jasa kuraja ieu mah maksudna mah deuk dibunuh pelan-pelan. Ya satu masalah cek Abu Nawas.
ngan kieu cek Kristen teh ye urang sarare bae makanan simpen di dinya di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus nu ngimpina kurang bagus makananna setik nu teu ngimpi ulah dibere makanan cek Abunawas aing mah moal ngimpi sebab moal bisa hees pan lapar aing moal bisa ngimpi cek we aya bae cek Abunawas ya aing kuaye tapi tetap Abunawas bak di lokelehan siap teh Abunawas siap siap dan aing disungut mah teu sapira ngimpi padahal di hatena mah deuk ngimpi kumaha ya boleh aing ngajekeun teh jam 10 reup hare SKB jam 12 udah Abunawas geus diuk bae encan dahar can hees cenah kuari pepetang ngimpi cek Kristen Masya Allah istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya waduh seakan-akan nembus kaulah aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen ngobrolah jeung nu ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa lain di alam nu ieu tapi di luar alam nu ieu kitu kabeh seorang budak wih kuring di bawah hiber seakan-akan aya di nirwana eta mah geus kemegahan anu luar biasa lampu tapi caang padon poe tapi caang teu nyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna kabeh gede pohara luar biasa geus saurang kula mah diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ka singgasana wah tabah singgasana istimewa ti handap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lip diangkat sorangan ka luhur ka handapna kitu keneh sakumaha lip bae tapi eueuhna naonna hayang ka luhur langsung ka luhur hayang ka handap langsung ka handap masyaallah menentah nu terbaik coba ye tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik nu kadua bikin nu katilu Abunawas ngimpin teu Abunawas teh kieu kula mah ye aya ngimpi mah teu teu beunang ngadahar berarti teu ngimpi mah lah lain kitu cakeuna terkenal di dunia ti mimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud cek Abunawas moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud nya nama puasa langsung bayar per hari siap kabelah dieuna 1 hari puasa 1 hari buka 1 hari puasa nya nama geus moal aya 2 dah bener kan benar Nabi Daud mah istimewa kula mah teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud wah hebat amat siapa tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kula didengekeunana lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta maka kukula disugarkan tamu kulantaran nyana ngajakan ka kula maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua akhirnya nyana madahar saya tiga antara ahli puasa dibikeun kukula kabeh ya bea kabeh atuh palalowo kabeh akan ku sia ngimpi cek nyana aing rek ditipu ku sia bubar urusanna moal bisa Abunawas dibunuh untung nama nyala nu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo husia geus bea kabeh aing mah teu salah sebab disuguhan ku Kangjeng Nabi Daud aing aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Abunawas ieu asupnya sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun bakal
bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuan nyana. Tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cak Abu Nawas. Balik aing lah. Wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punya nanya tungtung nama urang menu kalaparan. Teu salah bantah mah tuh. Hebat jasa ke Abu Nawas eta kapanggih bae deui ku Abu Nawas. Sagala kangjing ngabidau datang. Masya Allah. Tah gitulah ieu ge sarua sayusibul ladzina ajramu bakal kena ka jelema anu bangkawara, ka jelema anu jahat, ucapanana sangat menghina ka Kangjeng Nabi, sagorun kahinaan indallah ti Allah. Wa adzabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun kusbab tipu daya maranehanana yakni ahli Mekah. Bukti nyata malodar ketika perang Badar. Dan selanjutnya tersikta jadi kahinaan Kangjeng Nabi makin hari makin naik makin luhur terus keluhuran Kangjeng Nabi moal aya tungtungna sehingga geus kiamat ge tetep nu pangheulana hudang adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manehanana neangan malaikat Jibril aya kemudian neangan aina ummati nikmat jasa urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kangjeng Nabi rek ngaraksanakeun ibadah haji ke Mekah. Di dia berangkat jam 11 insyaallah. Pada Rabuna naik kapal menuju Mekah, gelombang 2 awal, kemudian kloter 2 hiji, kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari. Besi aya kasalahan-kasalahan jeung kasogolan boh ucap boh tingkah boh bagawean hampura. Kitu keneh kaula manggeus ngahampura kakabehan. Jadi urang libur selama 6 minggu. Balik kula insyaallah tanggal 5. Jadi berarti Muharram hiji. Nah, jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu urang libur atau asa minggu kumaha mingguna bae. Nah ieu mah genep minggu liburna. Alhamdulillahirabbil libur deui bae. Ya, nah ieu eueuh deui tiket nangis dibeli, visa nangis dibeli, atuh bekal nangis disiapkeun, geus teu kudu ngabekelan deui. Nah ieu mah kitu tinggal bekal doa. Eueuh deui ngan sakadar bekal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab. Beberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa yamnaun naumahu wa uklahu wa surbahu. Keur lempang mah kajaga tina sare, kajaga tina dahar, kajaga tina nginung. Ngaranna ge leuleumpangan aya duit eueuh jang nu dibeulina, aya barang eueuh duitna. Kitulah qit'atun minal azab. Numantak mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu anak hiji milu kemudian atuh nu biasa ngaji di dieu ge Pak Haji kitu Supendi milu Haji Mujiono milu Haji Firdaus milu loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali pamajikanana kabeh jeung pamajikan-pamajikanana jeung sarombongan 2 beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka tanah suci. Jadi di dieu nu biasa aya haul ibu tanggal 18 bulan haji insyaallah geus dimusyawarahkeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haolan ke ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara
menjelang kaulah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Itu insyaallah poe Salasa balik ke tanggal 5. Mudah-mudahan ulah aya halangan dilancarkeun sagala rupa ku Gusti Allah, disehatkeun ku Gusti Allah, dibere jararajak kabehan, dibere kiat ibadahna, dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu henteu nyaba ge sarua mudah-mudahan menang syafaat, komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salaman kabehan dek nu dareukeut sasalaman geus keur henteu nage masalah sarua bae geus sarua pada urang silih hamba. Allahumma